perkenalkan nami abdi Davi di kelas 12 IPS hiji. Di dieu kuring bakal ngajelaskeun kumaha jieun jus buah naga anu lezat. Jus naga anu teh biasa sareng inuman anu hiji ieu. Inuman anu cocok pikeun diinum ku saha wae sabab eta seueur manpaatna. Kakas jeung bahan nu diperlukeun jieun jus buah naga. Hiji peso, gelas, blender, sendok, hiji buah naga, cai sacukupna, gula sacukupna, jeung es batu. Jus buah naga nu lezat kahiji, siapkeun buah naga anu bersih sareng potong-potong. Teras siapkeun blender nu bersih. Tempatkeun buah naga dina blender. Teras nambihan cai. Nambihan cai, gula, jeung es batu. Blender dugi ka rata sareng halus. Kaopat, pareman blender. Teras tuang jus kana gelas. Wow, ngadame jus naga teu sesah sareng teu seueur waktos sareng anu paling penting eta tiasa didamel iraha wae. Saentos kitu, mangga dicobain tah ngan sakitu cara ngajieun jus naga teh.